panca curiga nu mampu ngindir kejaga sakti mandraguna leber wawanena gadem papai ngabukti tekad nu pasti di Sunda anu sajati silih wawangi kajeng paripola sangkan Jabar Jaya tur istimewa gadem papai mere bukti tekad nu pasti di Sunda anu sajati silih wawangikeun mereka jeung paripola sangkan Jabar Jaya tur istimewa. Siliwangi tandang Makalangan Sinatria dedak menak Pajajaran Bumela karahayat kaya kedatna tempat keadilan juru bakti perjuangan Siliwangi lain anggaran samanea silip nyamuni pikeun balarea nu mampu ngindir kejaga sakti mandraguna leber wawanena gadem papai mere bukti tekad nu pasti di Sunda anu sajati silih wawangikeun tekad jeung paripola sangkan Jabar Jaya tur istimewa gadem papai mere bukti tekad nu pasti di Sunda anu sajati silih wawangikeun ku tekad jeung paripola sangkan Jabar Jaya tur istimewa. Aduh, alhamdulillah gini. Bapak kapayun sakedap. Mangga. Alhamdulillah. Deh, yeuh. Jang, alhamdulillah orang kasumpingan pupuhu urang. Ketua Paguyuban Calung Sumedang. Alhamdulillah tiasanya rengan ieu di wewengkon atuh sareng grup lingkung seni Calung Melisianada Jati Gede. Tah ayeuna makan ketingali ku urang sadaya. Reug-reugnya. Ku ayana Calung. Ayeuna motekarnya di Kabupaten Sumedang tah
ku ayana Alhamdulillah. urang-urang sadaya atuh dibimbing ku pun bapak urang pupuhu urang alhamdulillahnya Ngiring reus terutami panginten ngiring bingah ka kru SMTP anu eces pisan. mohon Itu sebagai media sarana Mohon. kanggo nganjeurkeun tah gitu Budaya Ini Sunda. urang khususna seni calung. Mohon. alhamdulillah Margi sim kuring ngagaduhan keyakinan ka para seniman seniwati aya 5 padoman anu ku urang priyogi di amalkeun. Nu kahiji. Priyogi laksana nu kahiji urang teh panginten salaku berpedoman kepada Pancasila Undang-Undang Dasar tahun 1945. 45. Anu kadua salaku juru penerang. Mohon. Anu katilu salaku juru pendidik. Anu kaopat selaku juru penghibur. Anu kalima ngamumule seni budaya malah mandat ulah jati ulah dikasilih ku junti. Nah eta. Itu ini kan. Danguan teh sebagai juru penerang berarti abdi kudu jadi lampu. Paksa teh masihan penerangan, masihan program-program pemerintah di antara kalangkungan media calung. Sanes. tadi teh aya 5 Aya 5. paran tos eta teh ka 55 na tos Insyaallah Atos. kami alhamdulillah dijabarkeun da langsung. saur abdi mah genep pak Sareng naon. da urang teh kudu dahar atuh alhamdulillah hatur nuhun bapak alhamdulillah kasepuhan tiasa nyerengan tiasa ngabimbing panginten ka para seniman-seniman seniwati atau khususnya seni calung ieu panginten ulah nu araki-aki wae kahoyong mah marahin calung teh cik aya regenerasina atuh Regenerasi mohon. Nah gitu Pak. Da eta ge budak keneh atuh. Eta masih budak keneh tinggal pangleutikna Pak. ya alhamdulillah keun ieu mah intermezzonya Pak aduh alhamdulillah teh degreg urangnya tiasa sakali deui bisa disarenganku pupuh ti paguyuban calung Sumedang alhamdulillah Aya sadayana oge. Karena Bapak Sekjen alhamdulillah hadir. Aya. Ibu Baheula sekretaris mah eta teh sanes pakarya. Baheula mah Pak Adun eta teh namina teh. araya di dari Oh, aya. Regreg kangge urangnya sadaya alhamdulillah Bapak Nanu Darongka Bapak sekretaris bendahara ge araya Aya. aduh Aya alhamdulillah nu kieu patut wakil nata. ya wakil Ieu wakil. asa tuh para rantes ya jadi wakil Ibu Aisyah eta bendahara. bendahara Mohon. hadir alhamdulillah orang tos tadi. Ibu Ani, Ibu Aci. araya Alhamdulillah ngadeudeul dina wong ieu. Aya, eta mah ider jagat ade mah kali itu ka dieu. eta teh rek naraon ka dari ieu cenah Duka binarian naon tah. iring Mah. reus Oh, alhamdulillah aduh Bahkan aya tamu tadi teh di Mohon. Tanjung Sari saudara teh ngiring adedeul mudah-mudahan ya. Kang Iden. Engkong. Tah, Kasir. oh berarti urang Bangkok jeung kasir. berarti urang tadi teh di pontonnya di di ponton Gunung gitu. Datar, di Gunung Datar. Di Gunung Datar. Aya. Alhamdulillah. Oji. Regreg-regnya. Alhamdulillah. Egi. Oh, seru wargina. Alhamdulillah. Regreg-regnya panginten Bapak kangge urang sadaya duh. Tiasa disakseni. Eta Oh, Bapak Kang Ujang Ujang. saya. Tuh, Kang Ujang Amor. Eta Bapak koordinator calung di SMTP. Leres pisan. Alhamdulillah. Jadi kegiatan calung SMTP teh salah sawiosna panginten anu jantan koordinator teh Ujang Amor. Ujang Amor lajeng gawe bareng sareng SMTP ngalangkungan AIPOK. Ya teh hilap eta teh. Jadi diatur segala rupina panginten insyaallah. Bapak Ipuk eta mah multi talent. Naon wae ge alhamdulillah digarap. Didahar eta mah naon wae ge. Tadi tukang goong teh tapi tadi bewarakeun saha sami kuing mah bong di juru tukang goong jeung tukang kenal. Pada bunyi. Oh tukang kenangna cenah eta teh saha Kang? Kenang mah Adi. Bang Adi, Kang Adi. Tukang goong Mang Kus di Jati Tuh tukang goong Mang Kus. Udah kabeungetan aya ka dinya mah. Oke teh hilap panten gintun-gintun ka urang Majalengka sama Majalengka. Alhamdulillah. Alhamdulillah nuju Dugi Mararanco. ka kuningan ge SMTP teh. Alhamdulillah. Grup Putra Mekar Mang Mang Odi. Odi. Oh nyati. Oh iya. Rapiwan sadayana. Ya, Atuh alhamdulillah. kapali legokna ka karedok. Di karedok tong hilap atuh. Bari jeung Nuju teh ka- Maranco aya ge komo aya bandar bebek. Aduh, Bapak Kaur aya. Oh ayo. Kasih sayangku.
Aya dong. Ka Haji Okai, Pak Haji Okai. Tah, Nah, alhamdulillah deh. Aduh. So. muhun mangga ayeuna we terasna naon. Ya. Mangga Bilih bade nambih Bapak. aya pinten angkrek Japati salah gude rupina mah. Itu bapak itu pahara pak. Oh, Papaheula. mangga. Sama enggak? So. Mangga. Lain si ieu sok nyanyi gitu. Tadi geus encan. Asa teu kadeuleu. Oh, Lagunan bapak. kepang anu lagu kieu teh baheula kakepangan kitu. Kepang mun.